Alhamdulillah alladzi 'arrafa nafsahu li'ibadihi bi ayatihi al-karimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullah kama amara fi kitabih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat, sadaya puji kagungan Allah nu parantos ngenalkeun diri anjeunna ka sadaya hamba-hambana, ngalangkungan ayat-ayatna anu mulya. Ku ayana ayat-ayat Allah urang sadayana kenal ka Allah sehingga Allah teh dipercaya ku urang sadayana tur dijadikeun tatagenan. Rehna Allah anu layak ku urang sadayana dijadikeun pamuntangan. Rehna Allah anu salamina nyaah deudeuh ka urang sadayana. Rehna Allah anu salamina ngajaga miara ka urang sadayana. Rahmat sinareng salam mugia salamina dihaturkeun ka Rasul anu pinunjul, Nabi anu pinilih, Rasul anu janten tuturus laku urang sadayana dina raraga sumujud ka Allah nu agung, tur anu jadi pola lampah dina raraga urang sadayana ngalakonan papantunan hirup di alam dunia. Tilap ka kulawargina, ka para sahabatna, oge ka sadayana umat anu tinangtos upami nyumponan syarat bakal kenging sapaat ti anjeunna. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat, neraskeun hanca masih tentang bab al-aniyah. Kantun tilu hadis terakhirnya dina bab aniyah ieu urang rengsekeun wengi ayeuna. Wa an Abi Sa'labata al-Husni atas kapenak radhiyallahu anhu, sareng hadis katampi ti Abi Sa'labah al-Husni radhiyallahu, mudah-mudahan Allah ngaridoan, anhu ka anjeunna, ka Abi Sa'labah. Qala Abi Sa'labah parantos sasauran, parantos nyarios, kuatu abdi parantos nyarios, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna salaresna abdi sadaya bi ardi qaumin, aya dina hiji tanah kaum ahli kitabin, ahli kitab. Bi ardi qaumin ahli kitabin, aya dina hiji tanah kaum ahli kitab. Afana kulu naha abdi sadaya kenging barang tuang fi aniyatihim dina wadah-wadah nu dipake ku maranehna.
fi aniyatihim dina wadah-wadah nu sok dipake ku maranehna. Qala Rasul ngawaler, la ta'kulu aranjeun ulah barang dahar fiha dina eta wadah-wadah. La ta'kulu aranjeun ulah rek barang dahar fiha dina eta wadah-wadah. Illa alla tajidu kajaba mun aranjeun teu manggihan. Illa alla tajidu kajaba mun aranjeun teu manggihan ghairaha salain eta wadah-wadah. Ghairaha salain eta wadah-wadah fagsiluha maka aranjeun kudu ngumbah kana eta wadah-wadah. Fagsiluha maka aranjeun kudu ngumbah kana eta wadah-wadah. Wa kulu jeung pek aranjeun barang dahar fiha dina eta wadah-wadah. Wa kulu jeung pek dalahar aranjeun fiha dina eta wadah-wadah. Muttafaqun alaih. Hadis nu disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Wa an Imran bin Husainin sareng hadis katampi ti Imran bin Husain radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridwan ka anjeunna, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salaresna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu sareng sahabat-sahabatna wa ashabahu sareng sahabat-sahabatna tawaddau aranjeuna parantos wudu. Tawaddau aranjeuna parantos wudu mimma zadati imra'atin tina wadah cai saurang awewe musyrikatin anu musyrik. Mimma jadati imra'atin musyrikatin tina wadah milik hiji awewe nu musyrik. Muttafaqun alaih. Ieu hadis disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim fi hadisin tawilin. Ayana dina hadis anu panjang. Fi hadisin tawilin aya dina hadis anu panjang. Wa an Anas bin Malikin sareng hadis katampi ti Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malikin sareng hadis katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridwan ka anjeunna, anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salarasna wadah kagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam salarasna wadah kagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasaro parantos retak. In kasaro parantos retak. Fattahoza maka Nabi nambal. Fattahoza maka Nabi nambal maka nasyabi kana tempat retakna. Kana tempat retakna silsilatan kawat, asana silsilatan terante ningal dina mufradat saulah sawias kitab silsilate kawat, silsilatan kawat min fiddatin tina perak. Akhrajahu tas ngaluarkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Sa'labah Al-Husniyyi sareng hadis katampi ti Abi Sa'labah Al-Husniyyi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridwan ka anjeunna. Qala Abi Sa'labah parantos nyarios, qultu abdi parantos nyarios, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna salarasna abdi sadaya bi ardi qaumin, aya di hiji tanah kaum ahli kitabin ahli kitab. Inna bi ardi qaumin ahli kitabin, salarasna abdi sadaya aya dina tanah hiji kaum ahli kitab.
afana kulu naha abdi sadaya kenging barang tuang fi aniyatihim dina wadah-wadah nusok dipake kumaranehna. Qala Rasul ngawaler la ta'kulu aranjeun ulah rek barang dahar fiha dina eta wadah-wadah illa alla tajidu kajaba mun aranjeun teu manggihan goiroha salianti eta wadah-wadah. Fagsiluha maka aranjeun kudu ngumbah kana eta wadah-wadah wa kulu jeung pek aranjeun barang dahar fiha dina eta wadah-wadah. Muttafaqun alaih hadis anu disaluyuan disepakati ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Wa an Imran bin Husainin sareng hadis katampi ti Imran bin Husain radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salarasna nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu sareng sahabat-sahabatna tawaddau aranjeuna kantos wudu mimma jadatim ra'atin musyrikatin tina hiji wadah cai milik awewe anu saurang awewe anu musyrik. Muttafaqun alaih hadis disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim fi hadisin tawilin aya dina hiji hadis anu panjang. Wa an Anas bin Malikin sareng hadis katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salarasna wadah kagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasaro parantos retak. Fatahoza maka Nabi nambal maka nasabi kana tempat retakna silsilatan min fiddatin kawat tina perak. Maksudna nambal ku kawat tina perak. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Mangga. Tiaos.
Terus para wargi sadayana urang tinggal syarah ieu hadis anu kahiji peryogi didugikeun teh rawi sahabat ieu hadisnya hadis ti Abi Sa'labah Al-Husani upami ninga dina kitab nu nembe mah kitab Bulughul Maram Al-Husni nya dina kitab nu sanes mah Al-Husani anjeunna teh sahabat anu terkenal ku panggilanana maksudna anjeunna sok dipanggil Abi Sa'labah atanapi Abu Sa'labah Al-Husani. Nami asli nama gitunya namina teh Jursum. Nami aslina Abi Sa'labah teh Jursum. Teras di antawi sahabat Nabi teh aya anu sababaraha urang namina teh Sa'labah. Mungkin di antawis para ibu, para bapak kantos ngadangu kisah Sa'labah bin Hatib. Tari Sa'labah nu disebat dina ieu hadis mah sanes eta nya, janten benten deui. Jadi aya deui Sa'labah bin Hatib. Ieu anu masyhur kisahna dianggap sebagai sabab turun ayat surat At-Taubah ayat 75. Orang duikeun heula. Dina surat At-Taubah ayat 75 aya ayat menyebutkeun kieu wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Aya jalma anu manehna teh ikrar janji ka Allah. Naon ikrarna teh? Ikrar janjina lain atana min fadlihi lanasaddaqanna. Mun cenah abdi dipasihan karunia harta seueur, bener-bener abdi rek sedekah, bener-bener abdi rek jadi jalma anu soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ditakdirkeun ku Allah teh dicumponan kahayangna hartana loba karunia-na melimpah ti Allah ternyata geus loba harta mah kadon bakhil keur sangsara mah hayang beunghar rek naon mun geus beunghar teh rek sedekah rek jadi jalma anu soleh dicumponan kahayangna jadi itah beungharna teh kumaha ayeuna geus beunghar bakhilu nya kadon ngabogaan sifat bakhil. Tah aya anu nyebatkeun rehna ieu aya teh lungsur kaitan sinareng hiji jalmi nu namina Sa'labah bin Hatib kitu. Salah sawiya sahabat Nabi ieu Sa'labah teh datang ka Nabi menta didoakeun pedah manehna teh hirup dina kaayaan sangsara balangsak heureut pakeun ponok lengkah netes semplek nincak semplak gitu. Sumping ka Nabi bade naon nyuhunkeun didoakeun ya Rasulullah udullah ayyarzuqani malan cing cenah ya Rasul ngadua ka Allah rizkian abdi rizki harta geus teu betah dina sangsara. Tah sawar Nabi awana waiha kaya Sa'labah cilaka cenah anjeun Sa'labah mun menta beunghar. Dina kesempatan anu sanesna sumping deui ka Nabi akhirna ku Nabi dikumaha didoakeun.
Teras we anjeunna teh ngawitan gaduh hiji domba Sa'labah teh. Ieu domba teh beranak pinak. Jiga terehna ngalobaan ieu domba teh cenah jiga hileud. Nya. Mun hileud sakali ngenog sabaraha puluh gitu. Seueur nya. Tereh ngalobaanana. Tah Sa'labah ge kitu. Tina hiji domba teh janten seueur dugikeun ka anjeunna teh teu betah di Madinah. Naon margina ieu domba cenah seueur, kadang ngaganggu kana lahan batur, akhirna pindah we ka gunung. Tah ternyata tos ngalih teh anjeunna ti Madinah mulai cenah salat berjamaah dikantunkeun iwati duhur we jeung asar cenah nurotin teh. Selain eta macul lami-lami bahkan jeung salat Jumat cenah teu dilakukeun. Intina jauh ka Allahnya. Akhirna singkat carita ieu Sa'labah teh ditagih supaya zakat pedah tos mampu tos seueur dombana. Maka kapenagih atanapi kapenarik zakat ka utusan ti Nabi nu nyenak zakat anjeunna nyebatkeun ieu mah cenah lain zakat tapi rek nyokot upeti cenah kitu. Jadi seolah-olah Sa'labah teh teu panuju dipenta zakat. Nya akhirna Rasul nyebatkeun Sa'labah cilaka. Kadang ku anjeunna tos sabaraha lami anjeunna teh mungkin aya penyesalannya sumping ka Nabi nyanggakeun zakat nu kantos disuhunkeun teras teh ku Nabi teu ditampi duikeun ka ngantunkeunana Nabi teh teu kantos nampi sedekah ti Sa'labah. Gentos khalifahan ku Abu Bakar sumping ka Abu Bakar masihkeun zakat masihkeun sedekah teu ditampi. Da Rasul ge cenah teu narima kana sedekah anjeun kami biga moal nampi moal narima. Bika sahabat Umar sami teu ditampi sedekahna. Tapi ya hadisnya para wargi sadaya dikoreksi nya ku para ulama. Ternyata hadisna teh kesimpulan saatos diseleksi ditaliti ku para ulama hadisna teh dhaifun jiddan. Dhaif kacida hadisna teh. Dikeun kaya alasan-alasanana nya di antawis alasanana dhaif teh pedah aya sabaraha rawi nu ngariwayatkeun ieu hadis manehna teh munkarul hadis nya. Matrukul hadis, hadis ti anjeunna teu ditampi bongan aya akhlak nu awon dina dirina. Nah itunya. Terus bertentangan oge sareng kasauran Nabi bahwa Nabi kantos nyebatkeun saha sahabat anu pernah ngiring perang Badar anjeunna janten ahli surga. Di antawis nu pernah ngiring perang Badar teh Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib. Nah kitunya. Tah ieu teh ku ulama dikoreksi nya, ku ulama ditaliti supados engkenah henteu aya tuduhan-tuduhan anu awon ka sahabat. Kitu nya. Kan saur Nabi ari sahabat teh kulluhum udulun. Sadaya sahabat teh ngagaduhan sikap adil. Nya. Aranjeunna teh soleh, aranjeunna teh jalmi anu bisa ngajaga diri tina ngalakukeun dosa-dosa. Teu mungkin aranjeunna ngalakukeun hal-hal anu dugikeun ka nyababkeun kenging murka Allah kitu nya. Jadi kesimpulanana hadis tentang Sa'labah teh dhaifun jiddan. Satos ditaliti ku para ulama. Lemah kacida. Teras para wargi sadaya eta Sa'labah al-Husani rawi hadis dina hadis nu nembe. Teras anu salajengna aya kalimat inna bi ardi qaumi ahli kitabin saur Sa'labah al-Husani teh abdi kantos aya di hiji tanah kaum ahli kitab. Maksana kieu. Jadi pan ari Sa'labah teh dinamian Husani. Nah, ari Husani teh namina nami kabilah para wargi sadaya. Maksana Sa'labah teh nyebatkeun
abdi sareng kabilah abdi teh kantos calik di hiji tanah, di hiji daerah, di hiji tempat nu di eta tempat teh aya ahli kitab nya. Tah para wargi sadayana tanah ieu teh tanah mana kitu nya, daerah ieu teh daerah mana. Upami ninga dina sarah hadis Asyam maksana mah Sam anu ayeuna mah parantos janten sabaraha negara bagiannya Sam teh Palestina, Suriah, Libanon, naon deui Yordania nya Sam teh. Taranjeuna kabilah Husani ya kalebet Sa'labah kantos calik di dinya di Sam. Terus ari ahlu kitab saha? Nah, ahlu kitab teh al-yahudu wan nasoro. Nu dipimaksad ku ahlu kitab teh Yahudi sareng Nasoro. Kitunya. Para ibu teh bade ngaos dina hadis atanapi dina Al-Qur'an aya kalimat ahli kitab, ahlul kitab. Tong lepat deui ahlu kitab teh Yahudi sareng Nasoro kitunya. Terus wa qad kana jama'atun min qabailil Arab di antawis jamaah nu aya di kabilah-kabilah Arab qad sakanu Asyam aya aranjeunna teh sabagianana anu nyalikan nagara Sam. Jadi di mana di jazirah Arabnya gitu aranjeunna ka mana ka Sam. Terus teh di Samna teh watana soru janten pengikut Nasrani minhum di antawis urang-urang Arab nu kantos calik di Samtur beragama Nasrani teh Alu Gosan, Tanu, Bahaj sinarang turunan-turunan Bani Qudoah di antawisna aya Banu Husain itunya Husani Banu Husani Bani Husani teh nyata kabilah karuhuna Sa'labah nu tadi nu disebatkeun kitunya. Tah Sa'labah tumaros ka Nabi nalika abdi sadaya aya di tanah ahli kitab cicing di daerah eta afana kulufi anyatihim kenging teu abdi barang tuang ngagunakeun wadah maranehna gitu. Ari wawadahan di dieu teh naon maksudna? Cangkir, mangkok, piring gitu nya. Kenging teh cenah abdi ngagunakeun wawadahan paragi maranehna. Aku Nabi diwalar kumaha? La taqulu fiha ulah cenah aranjeun ulah dahar nganggo wawadahan nu sok dipake ku maranehna kitu nya. Nah, ku kalimat la taqulu berarti eta maksudna naon para ibu? Larangan nya, dilarang gitu. Terus anu salajengna satos aya larangan kitu illa alla tajidu ghairaha kecuali lamun teu mendakan anu sanesna nya misalna ti lemurna masing-masing teu nyana wadah teh aya teh wadah milik ahli kitab eta kitu nya kenging ngagunakeun eta upami teu meundak anu sanesna tapi syaratna kumaha pagsiluha kumbah heula ieu wawadahan teh tos dikumah kumaha waqulu fiha sok wawadahan ieu teh kenging diangge wadah tuangeun terus aranjeun barang dahar di dinya. Terus para wargi sadaya wal amru bi ghasliha qabla istimaliha li dhanni najasatiha. Jadi aya parentah ngumbah samemeh dianggo teh sabab aya dugaan. Naon dugaanna teh? Dugaan najis.
anu ieu najis teh keur maranehna ahli kitab mah mungkin jadi kabiasaan gitunya panginten aya istilah najis teh keur umat Islamnya ari keur maranehna mah da geus biasa mungkin si gelasna teh dipake ngawadahan khamr itunya minuman keras mungkin si mangkokna teh urut nguah daging babi tah kitu itunya atanapi tuangan-tuangan anu dianggap najis tah kitu tah maka aya perintah di kumaha diwasuh heula kanggo naon teh kanggo ngabersihkeun najis anu disangka gitunya aya dina eta wawadahan urut make maranehna. Terus para wargi sadaya wa kulu minha tos diwasuh wadahna pek dahar dina eta wadah hada amru ibahatin ku kalimat wa kulu minha teh berarti perintah membolehkan nya geus diwasuh mah pek gitu barang dahar ngagunakeun eta wadah. Terus nu salajengna al haditsu dalilun ala hirsis sahabah ala sual upami dilenyepan cenah saur ulama bu redaksi ieu hadis teh nuduhkeun kumaha antusiasna para sahabat eta antusias dina naon dina bertanya ka Nabi nya bertanya ka Nabi ta ieu teh wa hadza huwa al wajib ala kulli muslim jadi pelajaran kanggo satiap jamaah muslim kusabab ningal para sahabat aya hal anu teu paham langsung naroskeun ka Nabi maka kanggo sadaya muslim ge cenah kedah kitu fayas alu an amri dinihi wa amma yajhal lamun aya urusan agama kitunya anu manehna teu acan paham sok naroskeun mun aya urusan agama anu manehna masih keneh jahil ngeunaan eta perkara sok naroskeun nya ulah keur mah bodo tara tatanya gitu nya kusim kuring di awal-awal pertemuan ngaos kitab Bulughul Maram tos didugikeun nya salah sawias hadis menyebatkan ari ubarna kabodohan teh tatarosnya sifaul ai as-sual gitu. Ari obatna kabodohan teh tataros gitu. Tapi di para wargi sadaya kedah tatarosna ge ningal konsep Al-Qur'an dina surat Al-Anbiya ayat ka-7 nya dina surat Al-Anbiya ayat menyebutkeun kieu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun aranjeun kudu nanyakeun teh ka ahli zikir maksud ka ahli zikir teh ka ahli ilmu nu ngagaduhan kapasitas dina hal eta sabab diurang kan loba terjadi kesesatan teh kusabab salah tatanya salah guguruna kanu teu puguh gitu terjadi we kesesatan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun pan aya dina Sunda mah istilah naon aya bodo alewoh nya ari alewoh teh sagala ditanyakeun aya bodo katotoloyoh jadi ai katotoloyoh teh meureun keur mah bodo tara daek tatanya gitu akhirna habeunnageun we dina kabodohan teu ningkat-ningkat keur mah ari kabodohan mah hiji hal anu memang melekat begitu orang lahir teh dina kaayaan bodoh wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamu nasyai'a Allah ngaluarkeun aranjeun tina patuangan indung aranjeun teh la ta'lamu nasyai'a bari teu apana naon berarti teu apana naon teh bodoh nya ta bodoh mah ulah dikukut gitu bodoh mah kedah dipikeun diubaran sami jeung panyakit teh bodoh teh naon ubarna teh tatanya gitu nya belajar saur para ibu teh ada tos sepuh mah atuh kieu diajar oge gitu kan tos susim kuring didugikeun ternyata
aya para ulama anu jantan ulama na teh tos sepuh, tos umur 60 tahun kakara sadar urang teh butuh ke ilmu teras, masanten teras belajar. Akhirna umur 80 tahun 70 tahun jadi ulama. Maotna umur 80 tahun jadi salangan 10 tahun jadi ulama na teh. Gitu para wargi sadaya. Teras nu salajengna al haditsu dalilun ala ijtinabil aqli fi awani ahlil kitab minal yahudi wan nasara. Ku hadis nu tadi teh janten dalilnya urang kedah nebihan barang tuang ngagunakeun wadah ahli kitab baik kelompok Yahudi atanapi kelompok Nasara. Alasanana nu tadi li'annahum la yatawarrauna anin najasat. Aranjeunna teh henteu wara teu bisa ngajaga diri tina pirang-pirang najis. Warubama wada'u fiha al-khamra mungkin wae wawadahanana teh gelasna teh kumanehna dipake nginum khamrnya. Wa tabahu fiha al-maita wal hinjin mungkin wae kitu manehna teh pernah masak daging babi kitunya pernah masak bangke kitunya terus diwadahan kana mangkokna kana piringna gitu. Eta nu dihariwangkeunna sapertos itu. Matak sakali deui teh janten dalil ulah ngagunakeun wawadahan anu sok dianggo ku ahli kitab gitu. Teras nu salajengna ku ieu hadis teh janten petunjuk oge kenging digunakeun ieu wawadahan teh tapi dua syarat nya kenging wawadahan ahli kitab digunakeun ku urang tapi aya dua syarat. Naon syaratna? Kahiji alla yujada ghairoha teu kapendak wadah nu sanes keur gantina da kitu nya nu dianggap bersih gitu. Misalnya di daerah eta teh teu aya anu muslim urang teh sehingga hese rek namut wawadahan milik jalmi muslimnya teu kapendak lah intina. Nomor kaduana naon syaratna? Kedah diwasuh heula gitu. Diwasuh sing bersih neme tiasa digunakeun ku urang sadayana. Eta kesimpulan dina hadis nu kahiji. Salajengna hadis nu kadua an Imran bin Husainin. Ieu mah hadis ti Imran bin Husain. Saha Imran bin Husain teh? Anjeunna teh salah sawios sahabat Nabi. Anjeunna teh kalebet sahabat-sahabat anu utama nu istimewa. Imran bin Husain zaman kiwari bu aya urang Malaysia nya namina teh Syekh Imran bin Husain. Anjeunna pakar akhir zaman. Bilih ku para ibu ku para bapak bade dilacaknya dina YouTube seueur Syekh Imran bin Husain upami ngadangu ceramah anjeunna tentang akhir zaman bakal keung luar biasa. Ku anjeunna disurup-surupkeun sinareng kanyataan ayeuna. Gitunya. Kaayaan ayeuna teh dikait-kaitkeun sesuai petunjuk-petunjuk Nabi ngeunaan ciri-ciri akhir zaman. Pokona membakal urang ngaraos naonnya? Ngaros kiamat teh geus moal lila deui tah bakal kitu. Anjeunna. Jadi nami Imran bin Husain rupina kurama ibu rama anjeunna diangge putrana nya asalna mah nami sahabat Nabi. Teras para wargi sadaya dina eta hadis disebatkeun nya bahwa Nabi teh anjeunna wudu. Nabi teh wudu eta. Tina naon wuduna teh? Mazadah. Naon wajadah teh? Majadah teh wadah cai nya. Wadah cai anu majadah teh saurna bu tina ieu
tina kulitnya, tina kulit gitu. Dibentukeun wadah cai. Terus kamamana teh eta nu dicanak kanggo bekelnya wadahna teh eta gitu. Tah ieu tos disebatkeun tadi dina akhir hadis bahwa ieu hadis nu kadua teh tentang Nabi ngagunakeun wadah wudu tina cai milik awewe urang musyrik, jalmi musyrik kitu nya. Ieu teh penggalan hadisna teh. Penggalan dina hadis anu kalintang panjangna gitu. Anu tangtosna ku simkuring mah tiasa didugikeun. Ieu teh panjang pisan hadisna. Nganu jelas nu penting tina ieu hadis teh bahwa Nabi pernah wudu kitu nya ngagunakeun eta wadah milik jalma anu musyrik. Teras para wargi sadayana dina ieu sarah hadis disebatkeun nya. Langsung kana intina lah ngaraenggal. Al haditsu dalilun ala jawaji istimali awani al musyrikin. Kenging ngagunakeun wadah jalma musyrik nya. Syaratna naon? Nah, syaratna tos dipastikeun teu aya najis di dinya kitu nya. Tos dipastikeun teu aya najis di dinya. Tangtos Nabi anjeunna ngagunakeun ieu wadah lain sembrono nya. Pasti Nabi ge saatos naliti bahwa ieu hadis teh ieu wadah teh steril tina najis sakitu. Teras naha beut dikengingkeun fa inna sahabata saleresna para sahabat teh aranjeunna ngaleueut caina sanes sakadar dianggo wudu kitu nya. Teras nu salajengna al haditsu dalilun ala taharati jildil maitah bid-dibab. Ya wih deui kana pelajaran anu kamari bahwa kulit sasatoan sanajan ieu sasatuan teh bangke upami parantos disamak ieu wawadahan ieu kulit teh suci nya tiasa diangge wadah gitu. Pan ieu teh milik saha si wadah teh milik awewe musyrik. Si kulitna teh ari jalma musyrik mencit sasatuan bakal ngaos bismillah moal. Berarti naon anu dipencit ku manehna jadi bangke. Tatos disamak mah sanajan bangke ternyata tiasa digunakeun jantan suci. Sakumaha pelajaran anu atos didugikeun kitu nya. Teras nu salajengna fil haditsi mu'jizatun dhahiratun min a'lamin nubuwah. Ya aya tambihna kieu. Ku ayana ieu hadis teh janten petunjuk oge tentang ayana mukjizat anu zahir anu atra jelas katingal dipayuneun para sahabat. Anu ieu mukjizat teh kalebat tanda-tanda kenabian nya. Naon kaitanana sareng mukjizat dina kasus Nabi wudu sareng para sahabat tina wadah milik awawet musyriknya. Allah teh cenah ngalungsurkeun barokah tina ieu cai nepikeun ka ieu cai teh sanes sakadar dipake wudu tapi diangge ngaleueut. Sok we atuh ayeuna wadah majadah teh kitanya teu nepi cirbah. Panginten ukuran caina teh sabaraha liter ya. Mungkin 50 liter mohalnya paling painten 1 liter 2 liter. Tapi ieu cai anu sakedik teh tiasa cekap kanggo wudu Nabi sareng para sahabat anu seueur. Teras teh para sahabat oge ngaraleueut di dinya. Bahkan dina katerangan anu sanes mah
lain sakadar ngaleut para sahabat teh gitu kalebet aranjeuna oge minuhan setiap kirbah wadah cai aranjeuna gitu wudu ngaleueut terus teh aranjeuna nyarana kempis nyarana kirbah usian tidinya tapi caina teu saep-saep. Nah, ieu mukjizat Nabi teh nya sallallahu alaihi wasallam gitu. Fasyaribna atosan arbauna rajulan hatta rawaina. Tuh saur para sahabat anu wudu jeung ngaleueut teh kirang langkung 40 jalmiah. Upami saurang saleter kanggo ngaleueut nya. Panginten 40 teh 40 liter. Can diangge wudu. Can dibekal deh ngawadahan kana wadah masing-masing tapi caina teu saep-saep gitu. Tak kitu para wargi sadaya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam nu aya dina ieu hadis kitu nya. Terus anu terakhir dina ieu hadis hadirin rahimakumullah. Kalebet hadis terakhir oge dina bab wadahan hadis ti Anas bin Malik. Masih kena emut Bu? Saha Anas bin Malik? Hilap deui. Saha Anas bin Malik teh hiji sahabat anu kantos didoakeun ku Nabi. Kumaha doana teh? Ya Allah, seueurekeun ieu budak teh putra jeung hartana. Kitu pan nu tos didugikeun nya. Aya mah ngawartosan we da ari hilap mah sifat manusia. Mun para ibu setiap ditaros langsung ngajawab pelajaran watos berarti jigana lain manusia. Kitu mah hilap deui tandana manusia. Hadis ti Anas bin Malik ari wadah nu sok dianggo ku Nabi teh mungkin gelas, mungkin mangkok, piring jeung sajabina retaknya. Retak ieu wadah teh. Nah, teras weh Nabi teh nambal. Panginten tiasa nambal matri nya pami ayeuna mah. Kunaon ieu teh ditambalna teh? Ku kawat tina peraknya. Sakali deui simkuring ngahartosan kawat teh pedah ninggal dina mufradat hadisna nya nu disarahan ku para ulama. Silsilah teh asana mah rantai, asana mah rantai. Tapi dina sarah ieu hadis gitu. Tiasa dihartosan silsilah eta teh kawatnya. Jadilah rupina kurang kabayangnya nu retakna ditambal, nu retakna dipatri kunaon ku kawat anu ieu kawat teh didambalna tina naon? Tina perak. Tah maka kesimpulan tina ieu hadis nya kesimpulanna kumaha? Kenging menerkeun wadah anu retak itunya kunaon ditambalna teh gitu ku perak indal hajah ila zalik cenalika memang butuh kanggo mereskeun seperti kitu. Ari nu diharamkeun mah sakumaha hadis pertama upami seluruhna terbuat tina perak nah kitu. Ari tamalanana mah teu sawios gitunya. Teras nu salajengna anapun ku perakna nu sakdik mah cenah diangge namal hungkul teu sawios-wios li anna maslahataha dhahirah lantaran maslahatna jelas katinggal cenah kitunya. Tapi upami ku emas mah saurna sanajan sakedik eta teh teu kenging gitunya. Jadi khusus kunaon? Ku perak nu kenging teh. Ku emas mah bade sakedik oge teu kenging cenah kitu. Teras nu salajengna
Al haditsu dalilun ala annahu yanbaghi lil insan annahu ma ta'amkana islaha awanihi au nahwa zalika min asasi manjilihi fa innahu yuslihuhu. Sauna kieu saur ieu ulama Bu nu nyarahan ieu hadis. Sapanjang cenah barang wawadahan atanapi naon we perkara nu dipimili ku urang satungtung bisa diomean cenah kitu nya. Ulah main dipikeun gitu. Meuli nu anyar satungtung tiasa diomean pelajaranana saperos kitu. Tapi dari lebah dia mah rupina ninggal kamampuannya. Di luar negara mah mobil wae nu teh baret saeutik tuna sisi jalan ganti kuno anyar. Eta para wargi sadayana atos rengsenya atos kesimpulanana teu kedah diulangnya sapertos tadi lah. Rehna para wargi sadayana ku hadis anu terakhir na teh rengse tentang wawadahan. Bab wawadahan kemajeng kana bab anu katilu bab naon babu ijalatin najasati wa bayaniha bab cara ngaleungitkeun najis sinareng penjelasanana. Urang teh tos terangnya najis teh kedah teu aya pami urang rek salat. Nah, maka dina agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dumasar wahyu maparinan cara kumaha cara ngaleungitkeun ieu najis upami memang sateu acan salat aya najis anu nempel dina awak urang. Teras wengke tos bab ngaleungitkeun najis teh aya nu inti nya bab naon bab wudu gitu. Bab wudu. Hatur nuhun kana perhatosanana urang sami-sami pungkas kudoa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.